Wilujeng enjing pamirsa sadayana, wilujeng sumping dina program berita dinten ieu, abdi Fitri Rahayu sareng rencangan abdi Dani Setiawan bade ngawartosan anjeun berita menarik dinten ieu. Leres pisan dinten ieu abdi bade ngebahas salah sahiji tempat nu kuliner nu terjadi perbincangan di Jatiragas nyaeta bakso barokah nu kasohor nu rasa basona. Naon wae kahususan sareng daya tarik bakso ieu, hayu urang bahas langkung jero. Abdi nuju di Bakso Barokah nu lokasina ceket Gang Bambu. Di dieu abdi bade nanya nu gaduh Bakso Barokah ieu. Iraha usaha bakso ieu dimulai buka sareng tutupna sabubaraha? Oh, bukanya jam 9, tutupnya jam 9 malam. Naha bakso ieu dinamian Bakso Barokah? Ya gimana ya? Ya biar berkah dan barokah gitu. Ya. Kumaha perkembangan bakso ieu ti awal nepi ka ayeuna? Alhamdulillah saya ayeuna mah kan udah barokah 1 di sini, terus barokah 2 di Gempol, barokah 3 di Kerasak, terus barokah 4 di kecepet masuk itu Gomblangan. Dulu mah 7 pernah 7, cuman sayanya udah capek ngontrol jadi sekarang tinggal 4. Turun Ibu. Sawangsulna sami-sami. Urang ninggal cara nyajikeun basona. Bakso urat nu hargana 12.000 jeung meser es anu hargana 4.000. Basona meunang pisan. Sakitu wae ti abdi ku abi balikeun deui ka rencang abi nyaeta Fitri sareng Dani. Eta we wartos kuliner dinten ieu mugi tiasa janten direkomendasi kanggo wargi sadayana nu resep bakso. Hatur nuhun parantos sakian wilujeng tuang mugi sehat salawasna sareng dugi katepang deui dina wartos salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.